Tah ieu namanya lamun mareunang lauk sapu model kieu ya ulah dipiceun ulah di rogahala nya soalna ieu teh aya mangpaatna gitu. Geus ditemukan ku Profesor Penguseupan Jatigede yen lauk sapu teh bisa nyembuhkeun penyakit ateul ieu teh. Kubah gilang si cobaan. Da ku si Eyang ieu geus dicobaan. Tah. Jadi kumaha cenah carana? Jadi carana teh nya kan itu teksturnya teh kasapnya tuh. Kasap. Tinggal garokeun kan ateul. Nah misalnya ngan lamun ateulna dina palangkakan mah ulah gitu bisi jaram. Ulah coba-coba. Lamun ateulna dina tongong, dina leungeun gitu nya, dina tarang gitu. Tinggal gasrukeun da ngareunah gitu. Tah kitu nya informasi ti insinyur perikanan di mah Jatigede. Tuh meunang. Ini herang beureum. Tah kitunya. Jadi ayeuna mah lamun mareunang lauk sapu ulah di sariksa atau ulah di rogahalanya. Ya aya mangpaatna ya. Gitu nya.